Orang lajengkeun dina kasus salajengna Kang aya Mangga, seratan mangga. laporan mohon ieu Mohon, judul teh lekah Jabar sabada rengse pandemi. Naon wae nu kedah mohon, di payunan di sabada mohon, urang tanya, repot mohon. mainan pandemi. Eta kan lengkah Jabar, sabada rengse pandemi. Eta teh kan margi kan tipayun pandemi mah urang ge terangnya sadayana terang yang seueur pisan ramat kamalena. Kalebat pangitan karena ekonomi ya, ekonomi Mohon. sapertos ieu we ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga pan seueur anu niatos daerah rancang kieu geuningan teu tiasa margi seueur anu liren ngadamalnya anu leungiteun pakasaban oge nya tangtos masalah kesehatan seueur anu teu damang gitu. Eta teh janten di lingkungan keluarga unggul oge tos karaos kemudian ieu di lingkungan anu langkung ageung. Nah, pemerintah Jabar oge ngarandapan anu sapertos kitu nya. Dina waktu harita nya janten seueur anu kedahna janten tiasa diwaragadan janten henteu gitu. Bari kan ku seueurna ku seueurna anu katerap ku panyawat gitu kan. Ari di urang kan ya sapertos saur paribasa kan banda tatalang raga cenah kan. Pokona mah naon wae ari kanggo tatama mah kanggo ngajaga kesehatan mah kan pantes dipetakeun ditamikeun tah. Pemerintah Jawa Barat oge sapertos kitu kumari kitu kan seueur proyek-proyek anu kedahna rengse teras teu rengse atanapi anu bade dingawitan teu janten gitu tah. Tah eta teh kumargi ya balukar pandemi teh anu nyuncai atos anu sakitu ageungna. Malah pemasukan ke Jawa Barat anu kedahna 5 triliun kan teu lebat waktu sarita mah. Kan waragan anu sakitu ageungna anu tiasa dipetakeun ka rupa-rupa kaperyogian. Tah tangtos dina saatosna pandemi pemerintah oge ngagaduhan lengkah-lengkah. Nah, dia pengetan kan ngiberan masyarakat upami teh mah aya proyek-proyek anu kateug anu teu tiasa di teu acan wakat tiasa diteraskeun nya mudah-mudahan dina waktu saterasna tiasa teraskeun deui. Tapi asyaratna pangitan ya pandemina urang sadayana kedah ngiring aub dina ngumpulanana dina ngajaga ngariksa minimal masing-masing pribadi sareng kulawarga. Jadi upami masih keneh kieu mah anu tadi ditataharkeun ka kapayun teh nya panginten tetep deui bakal ageung di biaya kanggo kesehatan sareng sajabina. Eta di antawisna anu di uningakeun anu diwarakeun ku Pak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Orang kedah atos-atos lah mainan pandemi urang kedah langkung maksimal deui kan langkung taki-taki supados ulah dugikeun ka katepaan ulah dugikeun ka kajantanan sapertos kitu deui kedah maksimal pisan nyandak hikmahna upami tadi disebutkeun lengkah Jabar pemerintah tangtos urang di masyarakat minimal ti kulawarga tadi kan saur akang leres urang ge kedah langkung maksana urang ge kedah gaduh lengkah sabada pandemi kedah kumaha minimal kesehatan terus kedah teras dironjatkeun pendidikanana sareng sagala rupina kedah teras ngaronjat ulah dugikeun ka naon anu baris di sorang teh langkung handap misalnya teh ajen boh kualitas anu nepi kuantitas lajang Kang urang ieu pesek ya aya seratan anu sae dina rubrik Awuhan Pasundan di dieu judulna teh urang Sunda nyurahan bulan puasa tangtos ieu luyu pisan sareng konteks ayeuna urang kirang langkung satengah sasih deui mayunan bulan puasa bulan Ramadan. Naon wae Kang itu anu diserat dina ieu rubrik? Mun dina mapag puasa nya
upami di urang mah di Tatar Jabar ya tangtu di Nusantara mah seperti itu aya ciri khas gitu nya Bapak puasa teh masyarakat oge biak sapertos misalnya kan upami masjid oge dicat deui kitu nya Mohon. dibersihan deui pagerna didanggesan deui gitu kan eta teh padahal mayunan ibadah gitu tapi osok temong dina kahirupan masyarakat dina kegiatan masyarakat upami bebenah sanes sungkul bebenah kanggo ibadah anu langsungna saum tapi oge anu hal-hal sanesna itu deui sapertos misalnya kan dina waktu saum teh kedah urang kedah bebersih bersih oge urang tina kalepatan sareng sasama gitu kan urang sok silaturahmi heula sasalaman heula oge sanes mung ka anu masih keneh aya di kieuna urang Mohon. oge sok silaturahmi sareng anu parantos teu aya di kieuna utamina nya ka sepuh-sepuh urang ka mutos mulang ka kalanggengan urang nadran gitu lah ternyata kebiasaan-kebiasaan sapertos kitu numutkeun Pak Dr. Tata Sukayat mah itu memang sae kanggo kehidupan masyarakat urang janten tiasa teras dipertahankan gitunya tiasa didamel deui entong deui ka kebiasaan-kebiasaan anu sae margi eta teh dicontohan ku para pamimpin agama di urang ya di Palemburan anu nyontohan gitu teh kan mama ajengan ya para Mohon. ustad ulama gitu kan jantan masyarakat teh nurut gitu margi eta ajaran anu didudikeun dina kahirupan sapopoe sapertos kitu teh ageun pisan manfaatna Harus. kanggo masyarakat urang gitu. Mohon. Terus oge kan urang mah dina puasa gitu kan. Osok aya silih kirim tuangeun gitu nya. Mohon. Eta kan ari ibadah saum teh ya seueur pisan ganjaranana. Tah terus dicontohkeun kan ku para ulama, ku para ajengan silih kirim tuangeun terus dibiasakeun lah di masyarakat sabudurinana di kumanya ditemerakeun dina kahirupan nyata ternyata tangtos ari-ari ibadah-ibadah anu tos manehna mah nya teu robih gitu tapi anu robih teh nyata paripolah-paripolah dina mapag saum sareng hal-hal sanesna anu fatalis sareng kahirupan papada urang. Mohon. Kegiatan-kegiatan seperti itu tangtos eta teh anu lungsurna tina manah anu bungah nya kan kanggo Mohon, ngabagiakeun mohon. bulan Ramadan sareng anu kapeunteun atanapi nu katinggal dan eta teh minangka buktos karancagian urang Sunda pinginten kangnya Mohon, dina mohon. ibadah kanggo langkung ngaronjatkeun sumangat ngaronjatkeun nya kualitas ibadah dina bulan Ramadan ayana kegiatan sepertos jaro misalnya teh silih kirim tuangan panginten teu acan tangtos di lembur sejen atau di lembur deungeun gitu Nah, di aya negara anu di nyeples sepertos kegiatan di mohon, urang mohon mohon. Sapertos ieu we, sapertos halal bihalalnya. halal Halal bihalal bihalal itu kan eta kan khas pisan ya di urang lah di Sunda di Nusantara mah kitu. Ya teu mohon acan tangtos saureur kan di lembur-lembur sanes mah. Mali kan saatosna boboran batur mah biasa gitu nya. mohon Sapertos biasa di negeri dengan mah. Ari di urang mah henteu kan. Aya kegembiraan gitu nya, mohon kegembiraan anu anu kolektif gitu kegembiraan laras kolektif anu karaos ku sadayana bisa alhamdulillah ya kan budaya eta teh tiasa ngareketkeun hubungan urang sareng urang hubungan sosial anu langkung sae terus oge penginten upami teh mah dina waktos-waktos hamemehna aya hal-hal anu matak teu raos dina masing-masing manah urang ya dina lebaran kan urang aya tempatna nya mohon kanggo ya kanggo sae deui kitu hubungan manusia. laras laras pisan pokoknya seueur pisan berkahna seueur pisan
manfaatna teu oleh jantan Oh, paninengan kanggo saha wae ya kan malih upami urang ngabandungan deui najan misal sadidinten siangna antara barang tuang tapi perekonomian sapertosna pusana sapertos tadi tambi ngaronjat gitu mohon utamana di sonten barokah. kene muhun dugikeun ka wengi teh wah anu tadina ti iseun nama jantan rame haneureuh malah oplahna atanapi penjualanana teras nambihan gitu teras nambihan Mohon seueur barokahna lah. seueur barokahna alhamdulillah Oh, laras Kang anu terlebih marulis kalau murna nulis. sewang-sewangan Oh, atau tadi napa anggang ayeuna nyaraketan deui alhamdulillah laras oh, Kang ya karancagian orang Sunda nyurahan bulan puasa teh kedah teras di lumangsungkeun di generasi ka Tah generasi. mudah-mudahan pengintan mudah-mudahan dina saum ayeuna dina lebaran ayeuna orang tiasa sapertos kapungkur Mohon, nalika ibu normalnya benten sareng mohon, anu satahun 2 tahun anu kamari margi eta mah masih aya pandemi teh. mohon. Cik saalit Kang, ieu Mohon, pengalaman Akang di majalah Mangle. Kumaha tah mohon. tradisi majalah Mangle mayunan bulan suci Ramadan Kang? Nah aya naon gitu tah atanapi aya paninengan naon tah Akang misalnya saya senantiasa diuningakeun ka para mitra Mangle. Mohon. Ya, itu nama sami sareng keluarga-keluarga di Tatar Sundanya. Mangle oge biasa sok ngayakeun naon heula nya silaturahmi heula. Mohon. Sate acana bobora, sate acana lebet kana sasi saum teh gitu. Ya Mhm. kitu deui engke panginten dina dina tengah-tengah sasi saum sok aya acara buka Mohon. sasarengan gitu ya terus tarawih sasarengan gitu. Eta teh tiasa janten ngarakatkeun di antara urang sareng urang sasami Mohon. pada mangle gitu, keluarga mangle gitu. Ya, eta teh di antawisna itu. Eta teh maneh lah tos Mana janten aya kebiasaan oge janten urang mohon. asa di keluarga nyalira gitu. Kan tenan aya nama aya aplikasi Zoom ya Kang tiasa oge Nah, mohon mohon. silaturahmi teh sapertos kieu sapertos urang ngawangkong ayeuna. Muhun urang di lajeng Kang di dieu ye Mangga. dina rubrik Mang Lintrik. Wah, ieu teh oleh di Hahaha. antos-antos ku Iya, para mitra iya, sadayana. iya. Judulna teh ngajios Kang saurna teh. Aya ari ngajios teh naon saurna teh Kang? Lagi Nya, dah. paguneman amang sareng Ya, Allah. mohon. Eta teh Mang Lintrik teh tokoh dina lempalan filempongnya ada rubrik nama lempalan filempong. Mohon lempal Nah, rempong. tokohna Mang Lintrik. Eta mah biasa we masyarakat umum nyurahan kayaan, nyurahan nukarandapan ayeuna gitu. Nah, ti antawisna oge lian ti anu tadi langka-langka anu kon anu tiasa dikonsumsi sapertos katuangan-katuangan ya, ya sapertos minyak gitu. Tapi ge dina masalah anu ka butuh sadidin ternyata dina gas. Ya. Gas memang anu non subsidi kan ayeuna Naik deh kan. naik Naik keos. mundak ya nareka sana sungguh nareka tapi ya ngaclong gitu. Nggak selalu. Nuhun. Ari anu subsidi mah nya anu kanggo masyarakat biasa gitu eta mah anger kan tah tapi eta teh upami anu non subsidi naik eta oge bakal mangaruhan bargi kumaha tiasana nyengker etanya ngalih meser da moal tiasa tuh ya moal tiasa maka talingakeun nya upami teh mah anu ngaraos kaabotan meser harga anu teu aya subsidian nya tiasa ngalih aranjeunna nya tiasa wae mungkin ngalih karena anu subsidi teh kumargi gitu tak tiasa janten eta bakal mengaruhan karena kayaan gas anu disubsidi Mohon. tangke lalu karena bakal kumaha di wae kan ya upami anu disubsidi diancokeun ke masyarakat miskin misalnya terus oge engkena dipeseran ku masyarakat anu menengah ke atasnya ya tangtes engkena dia bakal kirang dewae gitu ya biasa Mohon. jantan langka dewae gitu ta eta jangan
si Mang si Ibi nya eta teh nyurahan karena kayaan sapertos kitu. mohon Eta mah kabutuh sarea gitu. laras Yang jantan itu nama ya eta mah kan kawijakan di wae gitu nya. Da saha anu tiasa naikeun sareng nurunkeun maiwati anu kagungan wewenang gitu. mohon Mung kahariwang masyarakat sapertos kitu teh ya kedah ka kuping nya. Sana syukur kedah ka kuping tapi oge dikupingkeun. mohon laras ieu aya nah namina teh aya kasawuran ti alona saurang teh aya nu pindah ayeuna mah Kang di Waler ku Mang Lintrik saha nu pindah anu tadi anu alimeun meser nu non subsidi ka nu subsidi kayak bakal seepeun langka deui saha tadi